Satu ketika Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam kercalik nuju calik dina kursi kebesaran nguping suara nu ka kupingna, aduh berat amat, turun Kangjeng Nabi Sulaiman, suara naon si ieu ka tukang. Ternyata horeganan kapangi sirem keur mamawa korma. Sirem makan segede sirem, ai korma mah saletik-letik da korma ge tuh korma mal kabawa ku sirem. Digotong punyana ku opatan. Berat, cenah berat. Kangjeng Nabi Sulaiman langsung, "Assalamualaikum." "Salam." "Caya cek sirem." "Ieu katuh maneh." Barangnya, "Oh, Tuan Raja." "Naon maneh berat-beratan?" "Ieu mawa korma teu kabawa." "Atuh maksakeun teuing." "Bawa manu kabawa bae atuh sirem," cek Kangjeng Nabi Sulaiman. "Ulah mamawa teu kabawa cilaka maneh." "Hampura, kula ge nyaho cek sirem teh. Apal bisa cuman lantaran ieu mah korma pamere di Gusti Allah, menghargai Gusti Allah." "Oh, Masya Allah," cek Kangjeng Nabi Sulaiman. "Pohara tuh mun cacak-cacak lain ti Gusti Allah mau dibawa ku kula ge, lantaran ti Gusti Allah dibawa." "Ih, hebat maneh." Sakitulah pengalaman abdi cak sirem. Jadi Kangjeng Nabi Sulaiman mah paham bahasa-bahasa makhluk Allah, bahasa iblis, bahasa setan, bahasa jurig, bahasa hewan-hewan, termasuk bahasa-bahasa arwah-arwah nu geus mararaot. Paham Kangjeng Nabi Sulaiman. Masya Allah karim. Lamun urang nyaritakeun tentang para arwah, bacaan geura sejarah Kangjeng Nabi Sulaiman, bacaan sejarah Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam, belah dieuna bacaan sejarah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, geus puguh Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi Sulaiman, dibawa ke mana kemana? Ke tempat. Ayo bawa ke opatan. Datanglah ke tempatna, celek. Cek Kangjeng Nabi Sulaiman, ieu korma segede kieu di dahar bakalna beakna sabaraha poe, bulan atau tahun? Can pernah, nggak dahar korma segede kieu. Janu geus mah paling ge sangu, paling ge bubuahan ge lah, urut si kolot dahar ngeklek. Eta kukula mah dibawa teh. Paling sapoe 2 poe 3 poe seep. Hari ieu mah segede kieu wallahu a'lam, beureun sabulan atau 2 bulan. Kumaha seepna wae mah. Tungguan di dieu bawakeun ku Kangjeng Nabi Sulaiman korma hiji gede beulah plek diasupkeun ka botol. Maneh opatan tah kuari mah ieu diasupkeun ka botol. Na ieu korma ieu daharan ku maneh sok berat saseepna engkel mun beak dan jadi ka kaula beak sabulan, beak 2 bulan, beak setahun, geus maneh teu kudu usaha dibere deui. Nuhun cek sirem, nuhun. Masukkeun ka botol, langsung nyana cara ricik opatan di botol. Teu di dahar, ngan diisep setik bade mana lapar. Henteu lapar mah teu di dahar, asal lapar setik diseuseup. Geus sabulan ditinggali ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Kok teu robah sih? Masih utuh keneh bae. Tigali deui ku Kangjeng Nabi Sulaiman teh, sebulan kemudian 2 bulan 3 jauhan teu robah-robah. Geus 3 bulan. Nah, ditanya ku Kangjeng Nabi Sulaiman, "Sireup, hari ieu korma ti aing kok teu robah sih?" "Hampura Tuan Raja, kula teu wani ngadahar." "Pan? Ai korma nu kamari?" "Korma nu kamari mah ku kula didahar." "Ai ieu moal didahar." "Naon bedana?"
Ari korma nu itu mah menang doa ti Gusti Allah kula usaha dibere ku Gusti Allah pamere Gusti Allah nikmat luar biasa. Ari ieu mah ti anjeun lantaran anjeun sanajan raja tur nabi rasul deui tetep makhluk. Kayakinan kula mah lain ka makhluk jaka Gusti Allah. Cek kaget Nabi Sulaiman aing murikak bulu ngadenge sia sireup. Asana moal aya di Cikarang modal kos ya. Atuh sia sireup ngelehkeun urang Cikarang goblok sia. Komo Haji Pendi mah dilihat ku sia ye. Masya Allah sireup. Hampura jak sireup kula teu pernah bergantung ka makhluk lantaran lamun kula bergantung ka makhluk ieu korma ku kula di dahar di mana sae pula neangan di tuan raja hati cenah teu hayang-hayang teh. Sebab segede tuan raja nabi rasul sugi dibandingkan jeung kakayaan Gusti Allah nanaona mun jadi ngarekan aing cek Nabi Sulaiman teu kira-kira sia hampura cek sireum teh rasul mah rasul bae rasul mah nitah ge ngembangkeun agama adapun itah ngarizkian makhluk moal kuat. Adapun kita beberean moal kuat sebab non sebab aya hiji bahasa nu lemah moal kuat ngalawan nu kuat nu lemah moal bisa ngalawan anu kuat sagagah-gagahna makhluk bandingkeun jeung kekuatan Gusti Allah lemah nanaonna cak sireum roh kula nu Allah awak kula nu Allah hirup kula nu Allah paeh kula nu Allah sagala-gala ge nu Allah na ieu mah kula mendek nganasehatan sanes ka tuan raja ka Haji Pendi we cek na ieu anu kolot boloon cek na ieu sireum sia nasihat teh raja sata sireum lantaran kepan kula ge bakal paeh di mana paeh teh masyaallah karim sok inget we ka bahasa tuan pantuan pernah nganasehatan tuan raja ketika salah saurang hamba tuan anu hamba tuan teh kapan meuli hiji imah menta transaksi di hareupeun tuan pantuan pernah nyeun transaksina teh kapan opat perkara mait meuli imah ti mait anu batasanana aya opat di negara pinuh ku dosa yakni dunia na ieulah batasanana hiji belah kulon batasanana adalah maut belah wetan batasanana kuburan belah kidul batasanana hisab belah kaler batasanana surga atawa neraka kadengin teu ku tuan raja sireum sia mondok di mana aja jadi kieu sia sireum hampura kula sok ngadengikeun pengajian ti kiai-kiai anu asli maka kula langsung ngasupkeun ilmu ka jero dada kula sehingga teu pernah menggantungkeun hirup kula ka makhluk lantaran makhluk mana anu bisa ngalanggengkeun hirup kula rezeki kula jeung sajabana maka kula menggantungkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dicokot deui korma ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Ngan kadegeun aya teu butuh mah. Ya teu cokot ulah. Dikeun ka aki-aki habak ka ditu. Nya nama di imah ge geus mikiran berkat bae nya nama. Tolol teh mah budaknya. Bere habak ka disalim korma tah nya na. Keuna diseuseupah. Sageus dicokot eta korma langsung ditaliti ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Coba dahareunana naon? Masya Allah sabulan teu ngadaharna naon kuat. Datang dari Kangjeng Nabi Sulaiman kadinya sireum. Maneh teh kuai keur diparak sabenerna mah. Henteu bergantung ka makhluk, terutama ka aing. Korma dicokot ku aing, sia di jero botol sabulan. Kok hirup keneh? Allah Maha Suci dengan bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh kula jadi sebe kula masa lapar bae macan eta subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh ji cek Kanjeng nu sumeureun aing ge maca eta teu sebe aing sia jadi sebe
iyalah padahal eta bahasa teh ku urang teh sok dibaca di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan geleger mau geleger Haji Mamin mah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh tambah lapar. Ya kari eta bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh rabbuna wa rabbul malaikat dibaca ku urang pangaruh bahkan meureun tambah lapar tambah gering baca ku para solihin dampakna beda baca ku para aulia Allah dampakna beda komo dibaca ku para nabi-nabi Allah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat lain bahasa letik-letik subuhun maha suci Allah kudusun maha bersih Allah rabbuna pangeran abdi sadaya wa rabbul malaikat jeung pangeran para malaikat waruh jeung pangeran ruh bahkan ruh di manaan ku malaikat Jibril sakapeung waktu. Tah eta bahasa eta di mana-mana jelema endeu tapa ka gunung ku guru diberena eta. Babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Syekh Zainuddin nu aya di Madura nu 3 tahun teu dahar teu nginum datang ka dibeulit ku akar babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Syekh Syarif Hidayatullah ketika tapa babacana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Syekh Sunan Kalijaga ketika manehanana tapa dibere bacaana enteng subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Jadi pendi tapa subuhun kudusun rupae. Untuk katulungan matuk wari geges isdet untuk ngatulungan babacaan eta kene tapi kok jadi barareda orang tergantung makom-makomna roh orenganan beda kita ngerang ka dieu Haji Mamin rohna hampir lesu lamun teu pake nginum di rest area rohna teh geus kicep bae mun teu ngopi atuh Haji Pedi mah di rest area Masya Allah eta mah tahu nyaman teu neangan anu haneut nu ataget terus bae rohna lemah ditahudang ti peuting tahajud Masya Allah roh leuleus luar biasa berat tapi orang lamun nyaritakeun para aulia Allah geus puguh para mazahibul arba'ah geus puguh para khulafaur rasyidin kabelah diana para kutubul aulia ya Allah ya Rabb lamun urang ningali dina kitab Tambihul Mugtarin aya nu salat sapeuting 1000 rakaat aya 500 rakaat aya nu 100 rakaat aya nu 50 rakaat aya nu 10 rakaat Haji Pendi mah tahajud 2 rakaat ngan 1 rakaat heuai nyata mah rakaat ini Allahu Akbar sarakaat geus leng-lengan ya aing di gunung apa di darat sih sebenarnya ya Allah ya Rabbi roh orang teu tertata roh orang teu tertata nah nu mantak cek Said seorang sahabat naros Abu Ubaidah anu alhamdulillah kaula pernah jeung Haji Salim ka Yordan ziarah ka Abu Ubaidah Masya Allah di Yordan jauh luar biasa datang ka ditu terasa panggih jeung sahabat begitu ngumpulkeun duit jang kuncena birigidik embung isin sakieu mun kula narima duit isin ka sahabat Abu Ubaidah mah anti nya makana duit mah nya kudu narima kula ya Allah ya Rabbi bandingkan coba jeung di Banten ayo coba atau di Karawang Sekuro embungeun dibere duit hese mere duit teh di makom Abu Ubaidah hese mere duit kami geus ngumpulkeun duit ya Allah sahanu daekna ye dikeun ka ieu embung sakitu geus lobana eta duit dibikeun di luar ge hampir arerembungan isin sahabat mah teu maot ceknya kami ditinggalikeun ku sahabat kami mah hayang urusan sahabat teh hayang dipika cinta we ku sahabat hayang babarengan jaga di akhirat kami mah daratang ka dieu teh ningali nonton muzarah teh ieu teh sarua pada ngadoakeun embung dibere hese dibere duit ya Allah ya Rabb
kunaon aya di urang encan jarah geus kepruk-kepruk. Oh, kepruk kuncen aya ku aya nya pernah jadi kuncen eta. Ayo keur carita perbandingan di ditu jeung di dieu. Ya Allah ya Rabb. Beureug gak bulu urang. Nah, cek Abu Ubaidah. Naon urang ditanyakeun? Kunaon urang ieu embung paeh? Ih, atuh babari teh baca. Cek Abu Ubaidah, babari jawabna. Kunaon? Lantaran maneh ngabangun dunia. Ketika nu dibangun dunia, atuh maneh kana dunia ka akhirat embung. Tapi ketika urang ngabangun akhirat, atuh teu betah di dunia. Pasti kan itu baik. Urang ngabangun sekolahan, atuh hayang cicing di sekolahan baik. Urang ngabangun masjid, atuh hayang cicing di masjid baik. Urang ngabangun imah, atuh hayang cicing di imah baik. Urang kawin jeung nu ngora, atuh hayang di ditu baik. Atuh kitu bae sih cak Abu Ubaidah hese-hese teuing sih. Urang ngabangun kontrakan, atuh hayang di dinya bae. Nah, ketika urang ngabangun akhirat, pasti roh urang hayang ka akhirat. Masya Allah, kaharti ku urang bangun akhirat supaya roh urang teh terus we ka akhirat. Sok gerage bangun akhirat. Cara ngabangun akhirat, fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang sugih jeung embung-embungan ge sugih mah bakal sugih bae. Sanajan urang merontah yang sugih, susah mah susah bae. Hayu kajen ku kumaha ge. Jelema di modalan baheula dagang 100 juta ku bapana, menang 2 bulan utang 100 juta. Anu kumaha coba hayu? Bagian sugih mah teu bae. Aya deui jelema di modalan kukula ieu bae nya aya urang seberang cerik di modalan ngan seukur 500.000 wari geus boga jongkona loba sekian 12 tahun atau 15 tahun ka tukang. Masya Allah luar biasa. Aya geus aya bagian sugih bae fasilitas nu aya nu dibikeun ka urang segala-galana kudu ditarima. Sugih nang Allah, susah nang Allah, sehat nang Allah, susah nang Allah, gering nang Allah dan lain-lain sebagainya nang Allah kudu tumarima. Naon pamere Allah fasilitas etalah nu kudu digunakeun pake nyebrang ti dunia ke akhirat. Sakitu sok gerage. Mata ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat jadi Khalilullah, protes kabeh. Protes. Kangjeng Nabi Ibrahim teh kapan tukang nyuguhan tamunya. Antara Suriah Mesir dijieun pos-pos pedagang-pedagang melewati pos jana kudu dahar bae. Antara Suriah Mekah nyieun pos-pos paranti nyuguhan. Moal bisa nyuguhan atau pangkat Haji Pendi mah jajangnya lagi hararese. Atupan sugih berarti Nabi Sulaiman umat tak bisa nyuguhan teh. Nah, lamun hayang nyaho kasugihan Kangjeng Nabi Ibrahim gitu. Kasugihan Kangjeng Nabi Ibrahim heulanan anu tertera dina riwayat embena nu aya di gunung 15.000 embe. Eta nu aya di gunung 15.000 embe. Onta 15.000 onta. Sapi 15.000 sapi. Sugan urang mah Kangjeng Nabi Ibrahim teh susah. Sugih. Mata jada mas nyuguhan ndek pake nyuguhan naon aya susah. Ndek pake nyuguhan. Assalamualaikum Haji Pendi. Waalaikumsalam. Nya kula can dasar aja aing. Ndek kumaha nyuguhanana. Tapi lamun ka Haji Salim, waalaikumsalam. Nya kula can dahar di dapur sia sadaekna sia. Jeung piring-piring ngabawa ku sia. Kan ngeunaheun. Datang ka Haji. Hei kalau tolol budak. Datang Haji Jari, waalaikumsalam. Kula can dahar ya. Dahar ayo sadaekna sia, berkat bila perlu. Balik bungkus ku sia. Kan ngeunaheun. Coba ka Haji Pendi. Waalaikumsalam can dahar. Atuh saru. Nah, ikir carita Kangjeng Nabi Ibrahim teh sugih. Begitu diangkat jadi Khalili, cak Gusti Allah, anta Khalili ya Ibrahim. Protes, setan protes. Boro-boro setan, malaikat protes. Malaikat kabeh protes demo. Ya Allah ya Rabb, masa si nusugih jadi kakasih Tuhan teka harti ku mah. Nusugih jadi kakasih Tuhan teka harti kajian ku kumaha ge. Biasalah mah nu susah. Anu geus teu hayangeun kana dunya. Hehe, cak Gusti Allah. Urusan hayang jeung teu hayang lain, urusan boga jeung teu boga. Tapi ta'alluqna dunya, ta'alluqna hate kana dunya. Ai maneh kumaha malaikat? Teu biasana we waliullah anu sok di guha bae, waliullah anu sok di gunung bae, waliullah anu sok di imah teu boga naon. Ih, maneh meningali nangan sabelah mata. Nu seja nu sugih. Loba nu ku aing diangkat jadi khalil, jadi kekasih. Henteu kula mah protes teu senang lamun Ibrahim dijadikeun kakasih Tuhan. Aya nu leuwih hebat tibatan eta. Sebab kula neule cek malaikat di gunung 15.000 embe, 15.000 onta, 15.000 sapi. Jibril
cek Gusti Allah nun Gusti cek ka Khalilan Ibrahim cek kemana mangga Gusti datang kanjeng Nabi malaikat Jibril alaihissalam ngarupa manusia pas kanjeng Nabi Ibrahim keur mujurna di gunung Maraban ilu Maraban zahira doang hati nama Allah aja ini mah pandagang teh ya zahiron wa batinan kanjeng Nabi Ibrahim batur ente pernah dihitung sama hitungannya batur ente pernah nikah hayang batur sama kanjeng Nabi Ibrahim aya kumaha Gusti Allah teh jawab kanjeng Nabi Assalamualaikum Waalaikumsalam nah anjeun di mana ya abdi hamba Gusti di mana hamba Gusti we naon ka dieu subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh lain deui mah ieu lain deui aya naon ieu kula mah sakieu hungkul ieu embe jumlahna cek masyarakat nu nyaho 15.000 kula hayang seperti luna bae cokot cek Kanjeng Nabi Ibrahim cokot berarti mana yang 5.000 bawa kabeh 5.000 ayat tukang ngangona hadam 5.000 embe geura bikeun tak ka jelema ieu malaikat Jibril pohara we wah kadi ditongton ku malaikat Masya Allah malaikat geus hidup ya Allah urang mementa boro-boro menta karung 1.000 ka Haji Pendi menta 5 bae kudu mayar bae can orang gratis cicing enak deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim asana kula lamun 5.000 mah ieu encan cukup lantaran susuguh kula luar biasa tamuna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh hayang sabaraha deui hayang 5.000 deui bae hadap 5.000 deui dikeun ka cenah cak kadang atuh Tuhan ulah tugas ulah bohong sia mati takwa ulah bohong bikeun cak hadam ambo Masya Allah can balik keneh bae masih kurang aya naon deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim asana kurang keneh ieu kula sabaraha deui mun 5.000 deui beakeun kabeh hadam beakeun kabeh na ieu 15.000 cak batur na ieu mah geus bikeun kanyana jeung maneh-manehna jang ngangon los ka ditu kabeh geus cek Kanjeng Nabi Ibrahim teh jeung bea ka teh ieu embena 15.000 ge cak batur kemudian teh tukang ngangona hayang hiji hayang dua hayang tilu loba keneh tukang ngangona sok bikin ka ditu kabeh tinggal malaikat Jibril we pan aing mah malaikat ieu embe dek dikuwahakeun aing pada harti lok jual embung aduh dikuwah ieu dijurukeun ku Kanjeng nyana ditongton ku malaikat cek malaikat di langit Jibril gerak ngarupa Jibril maneh satungtung ngarupa malaikat jelema maneh atuh titah idit bawa embe jak naon oke cek malaikat Jibril aing geus mau embe ka mana aya geus dah ngarupa langsung set subuhun kudus eta bahasana bahasa subuhun mentak lain lalagaan eta wiridan teh matak lamun dipake ku urang bahasa malaikat Jibril eta subuhun kudusun dibaca ku urang Masya Allah karim loba anu geus kataekan naik mobil ya lamun kurang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh dibaca terus bisa jadi cepet ieu mah kula mah kamari bae tah mudik ieu jeung Pak Haji Salim ye kula lalaunan maca padahal mah teu dihusu-husu ente tuh dia tuh nggak bohong coba sok aja turuti tolong ya nage hareranan barang datang ke Garut nasa sih ke Garut cuma 2 jam aneh nah itu teh dicoba padahal man teh dihusu-husu ngan inget bae ka abah almarhum jadiahan bae subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati subuhun kudus Masya Allah set dipikir-pikir deureun bae di rest area kebal jasa di rest area jah Haji Maminah yang ngabasuh heula
nya nama rohna lemah jasa sarua aja Haji Pendi pohara tah mah mun teu di basoan teu datang ka Garut tapi sakitu lilana saja melalui kok masih cepat baik nah ieu bahasa malaikat Jibril subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh nya langsung ngarupa malaikat kaget Kanjeng Nabi mana anta anjeun sebenarnya saha Jibril Masya Allah maksudna kula diutus ku Gusti Allah titah ngecek kakholilan anjeun lantaran ketika Allah ngangkat derajat ka anjeun sebagai khalilullah malaikat kabeh protes kusugihna anjeun termasuk makhluk-makhluk Allah di dunia kusugihna anjeun protes henteu setuju dengan derajat kekhalilan Allah mutus kula untuk mengecek ternyata henteu diengkekeun mental 5.000 tah 5.000 tah 10.000 tah ternyata malaikat kabeh kuari geus ngohekeun bahwa anjeun teh berpangkat khalilullah cek Nabi Ibrahim teu perlu ku makhluk kula makhluk masanajan malaikat deuk percaya deuk henteu nu penting mah kula jeung Allah tuh kitulah jelema luhur ya Allah ya Rabb lamun urang nyaritakeun seputar jelema luhur kapan manusia teh aya 3 tahap aya hayawani aya ruhbani aya robbani ketika manusia berpangkat hayawani cara urang ibadah teh hiji kudu make baju bagus bae 2 kudu loba jelema bae katilu lamun teh amah teu hayang kalem teu cumpon bae eta bedek berjamaah bae Haji Pendi maka masjid hei dak ayo berjamaah ayo jeung aing imamna bae iyalah eta ibadah nu pangkat da hayawan ieu mah diragukeun asup sorgana nu kos ieu mah nomor kedua berpangkat ruhbani ieu mah geus naek ka pangkat sholihin ruhbaniyah nya nama loba jelema sakitu sepi sakitu baju bagus sakitu baju goreng sakitu seubeuh sakitu lapar sakitu iyalah disebut da pangkat sholihin wah istimewa ieu mah rohbani nomor katilu mah robbani robbani mah malaikat di neraka neangannya anak teu kapanggih malaikat zabaniyah neangan manehanana teu kapanggih terus we malaikat neangan saha maneh ieu pulan anu robbani teu kapanggih jeung dikanarakakeun teh hese usul malaikat zabaniyah ka malaikat ridwan aya henteu pulan kugu aing ge neangan ieu di sorga teu kapanggih ku aing teh diasupkeun ka sorga neangan ku aing di mahsyar teu kapanggih ahli neraka malaikat neangannya teu kapanggih ahli sorga hasil sorga malaikat ridwan neangannya nanti kapanggih di mana kasih jelema usulnya lah ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ieu catatanana geus aya di dieu tah jelema nama tapi ieu di neraka eueuh di sorga eueuh di mana aya na cek Gusti Allah panjenengan mah pangkat teh rebani atuh kumaha aing bae urusan ada tuh mah aing bae eta matak aya di Jakarta toko rebani cangcut malulu beres ke Jakarta nah iyalah sahanu pangkat robbani kutub berbani wal arifus somadani para aulia Allah Syekh Abu Hasan As-Sadili Syekh Abdul Salam Al-Masyish Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diurang para aulia Allah nu diangkat jadi kutubul aulia pangkatna wal arifus somadani Rabban heseun malaikat di neraka neangannyana heseun malaikat di sorga neangannyana kapanggih bebeja ka Gusti Allah cak Gusti Allah jana mah teu hayangeun neraka teu embungeun neraka teu hayangeun sorga hayang ge jeung aing atuh keur jeung aing bae kumaha aing nya Masya Allah nah ieu urang cerita seputar ruh urang aya di mana apakah di hayawani apakah di rohbani apakah di robbani apa di rohbani dari kene masih hayawani hayang kalem ge masih kene susuitan nya nandek salat ge susuit salat eta mah nandek salat susuitan tolong hayang kanyawan ku tatangga paklon nah dari kene lah masih kene salat kene bae sanajan ka neraka engke wayahna mah dicabut ieu
tetapi lamun enggeus kafir musyrik munafik geus teu mangakui kanu nyieun diri urang ieu nu cilaka jasa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun seputar ruh atuh pan aya parantina jang urusan roh, urusan awak mah gering dokter, urusan ruhani gering atuh kiai. Kiai nu mana cenah? Atuh ka ditu ka Kiai Golkar coba sih ada tuh. Atuh urang teh bego kudu salah. Naon sih? Ieu roh ku gering ieu. Geus sarua cek nya. Nonton bola bae bareng atuh di dieu tuh. Itulah para jamaah aya bagian-bagian anak mual melenceng kajen kukumaha ge ahlina aya bagian ruhan anu nyahoeun nyana roh ieu mah kieu roh ieu mah kieu insyaallah aya jasa anu nyahoeun nu mantap teu sembarangan mursyid mere wiridan teh ieu mah cukup sholawat teh sholawat ieu mun cara obat cukup ku bodrek cukup ku prokol cukup ku naon deui kitu ngaranna dan lain-lain obat warung lah. Geus rada kronis nah karak naik ke dokter gitulah ahli ruhani. Jadi kesimpulan nama awak urang mah jasad ketika roh geus kaluar digotong dikubur seminggu 2 minggu buka ku urang getih nana geus eueuh nanaon sebulan 2 bulan tulang taleng geus hargaan nu kuari di mama-mama di buya-buya isuk pageto mah dilatungan nu kuari di komandan-komandan isuk pageto hiledan nu kuari dipoles ku urang boh awewe mah moal ke mimiti putih koneng hidung wah para jasa isuk pageto beak pokona mah kajen kumaha jadi kebanggaan ayeuna ludes di jero kubur ruh urang anu baheula Allah nyarios wa nafakhtu fihi mir ruh mantak aslina awak urang aslina jasad urang mah lain awak wa amma haqiqatuka fahiya mutawariyatun khalfal izdiwaj panjang mun urang nyaritakeun ruh jeung di diri urang aya ruh bakal nikmat urang menyaritakeun ruh bakal nyaho urang ka makom manusia anu boga makom boga hal pangkat-pangkat manusia kateropong ku ahlina urang mangan sakadar nyaritakeun tur paling ge urang mangan sakadar cinta ka ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian tentang ruhani geus bae urang pasrah jeung percaya sebab naon urang nyaritakeun tentang zuhud nyaritakeun tentang riyadhah nyaritakeun tentang mujahadah ngan sakadar di bibir ngalaksanakeunana mah hesena luar biasa mun tadi dicaritakeun seputar sireum urusanana zuhud seputar Kangjeng Nabi Ibrahim urusanana zuhud urang menyaritakeun Kangjeng Nabi urang kazuhudanana muringgak bulu ketika seluruh batu nu aya di Mekah seluruh batu nu aya di Madinah wakila seluruh batu nu aya di jalan-jalan cai Gusti Allah dek dijadikeun mutiara sok keur anjeun Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad ngalengis teu hayang abdi mah mutiara hayang ge abdi mah caket sareng Gusti bae umat abdi ge ulah dibere nu kos kararitu cukup deket jeung Gusti dunia nu bakal ditinggalkeun eueuh hartina dibandingkeun jeung akhirat sakitu Gusti Allah teh geus urang kuarima tumariman mah naon pamere Gusti Allah keur sugihna pake ka akhirat susahna pake ka akhirat sehatna pake ka akhirat geringna pake ka akhirat ilmu pake ka akhirat derajat pake ka akhirat pikiran pake ka akhirat wawasan pake ka akhirat bangunlah akhirat abeh urang ketika ditawaran akhirat henteu mugen Gusti Allah nyaritakeun ka Kangjeng Nabi tentang negara-negara nu ahlina disiksa ku Gusti Allah supaya Kangjeng Nabi teh hatena tenang ngabeberah ka hate Kangjeng Nabi bahwa orang umat baheula teh ku bangkawarah ting ka rasulna ka nabina teu percaya
ke Kangjeng Nabi teh boga ukuran horeng aing macan sabaraha dibandingkeun jeung nabi-nabi nu baheula aya tenang kahiji. Nomor kadua na timbul rempan mun umat nu baheula teu percaya ka rasulna ka nabina disiksa ku Gusti Allah atuh tenutup kemungkinan di zaman kaula ge di mana-mana umat nurut ka kaula iman ka kaula tumeureun sarua bakal disiksa inggis Kangjeng Masya Allah nu mantek ku Gusti Allah dijelaskeun tilkal qura itu negara-negara allati marzikruha nu geus kaliwat dituturna disebutna tadi mana hiji Kangjeng Nabi Nuh umatna disiksa, dua Kangjeng Nabi Lut siksa negara jeung umat, ilu Kangjeng Nabi Hud kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Shu'aib siksa Gusti Allah. Masya Allah, etalah negara-negara anu ku kaula disiksa umatna cek Gusti Allah nakus alaika kukulan wagung ku kaulan wagung dicaritakeun ka anjeun ya Muhammad wa Muhammad min ambaiha tina berita-berita ahlina anu buang kawara teu iman ka nabina. Masya Allah, lamun urang kuari ka Irak baheula di Irak Selatan teh didinya lah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkeun, didinya pula lah Kangjeng Nabi Nuh teh diutus. Kemudian dakwah Kangjeng Nabi Nuh teh 950 tahun tetap bae umat tebuang kawarah jasa terpercaya. Datang ka Kangjeng Nabi Nuh ditanyain kapal dirinya. Ayeuna Kangjeng Nabi Nuh nyieun kapal dakwah ka Kangjeng Nabi Nuh kade ieu mah lain sakapal-kapalna yeuh nu iman ka kaula narae ka dieu cak masyarakat da sagala jeung kapal di leuweung di lembur kapal mah di laut Nuh beuki edan mah tidinya lah mulai keluar cai Kangjeng Nabi Nuh jeung nu iman naik di mana eta? Irak Selatan, terus ke Tajikistan, terus ke Afghanistan, terus ke Turki, sababaraha negara. Eta Maroko terus datang ke Spanyol. Jadi lain lalagaan tama encan aya sejarahna, banjir seperti kitu datang ka kuari encan aya eta hiji. Datang ka kapal Kangjeng Nabi Nuh teh mendaratna singgahna di Gunung Judi Ararat. Eta pan lain lalagaan lamun datang ka gunung banjir pohara jasa Pak. Sabaraha negara eta. Dicaritakeun ku kaulan wagung cek Gusti Allah. Bejakeun Muhammad ka umat anjeun mun bangkawarah teu percaya ka anjeun, teu ngimankeun ka kaula jeung ka anjeun teu nurut. Moal jauh. Sarua. Ya Allah. Mana deh umat Kangjeng Nabi Hud kaum Ad di mana ya? Yaman dekat Hadramaut. Didinyalah Kangjeng Nabi Hud dilahirkan, didinyalah diutus, didinyalah dakwah terpercaya umat dibere angin anu pohara jasa. Mana deh kaum Samud Kangjeng Nabi Saleh. Di mana lahir Kangjeng Nabi Saleh? Di Hijr, nu mantak dina Al-Qur'an aya suratul Hijr. Etalah madain Saleh terus ka Yordan ka dieu. Dakwah Kangjeng Nabi Saleh alaihissalam dibere mukjizat sapi. Mana deui Kangjeng Nabi Lut kaumna disiksa. Di mana eta? Yordan, laut mati, Sodomi. Ye Yordan
ye Palestina di dieu tengah-tengah antara Jordan jeung Palestina Israel di dieu aya ngaranna negara atau kampung Sodom di belah dieuna laut mati etalah di dinya Kangjeng Nabi Lut naik ka dieu dibantingkeun diangkat siksaanana taneuh di kaluhur langit ke dibalikeun ka hendak. Masya Allah bijakeun Muhammad ka kaum anjeun homoseksual baheula umat Kangjeng Nabi Lut alaihi kaum Kangjeng Nabi Syuaib. Kangjeng Nabi Syuaib melanjutkan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Setelah Kangjeng Nabi Musa pupus Kangjeng Nabi Syuaib mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihi salam dilahirkan di Madian. Kemudian Kangjeng Nabi Syuaib lahir di Madian, kemudian maut di Madian. Nah, Yordan didinya lah disiksa kaum. Kurang kumaha dicaritakeun ku Gusti Allah. Nah, ialah naqussu alaika min ambaiha. Oke. Ieu mah hanya sekilas-sekilas cek Gusti Allah dihareup bakal didongengkeun hiji-hijina nabi-nabi, rasul-rasul teh sakedeung deui. Eta kumaha? Walaqad ja'atuhum rusulum bil bayinat. Nyata jelas yakin datang ka eta kampung ka eta negara ka eta ahli-ahli negara nu tadi dicaritakeun rusulum utusan-utusanna ti Gusti Allah lain make tangan kosong kabeh ge bil bayinati dibere mukjizat ku Gusti Allah nu nyata jeung jelas leuleungnya ngahadiran kana mukjizat tapi pamakan liu minum sama sekali teu ngimankeun bima kadzabu ku sebab kakufuran anu nyana geus ngabohongkeun tetep bae tata dina memeh datang rasul kufur sageus datang Kangjeng Rasul teh mawa mukjizat nyana mempertahankeun kakufuran kufur bae siksa ku Gusti Allah. Masya Allah bima kadzabu min qabl. Umat Kangjeng Nabi Nuh teh kufur ka Allah diutus Kangjeng Nabi Nuh mawa mukjizat Kangjeng Nabi Nuh teh tapi tetep bae nyana mempertahankeun kakufuran memeh datangna Kangjeng Nabi Nuh siksa Allah karim. Kaum Ad bangkawarah kufur ka Gusti Allah diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. Ininya Kangjeng Nabi Hud diutus dakwah. Umatna tetap mempertahankan kakufuran sakumaha memeh datang Kangjeng Nabi Hud sanajan mau mukjizat kufur bae siksa ku Gusti Allah. Masya Allah karim. Kitu kene Kangjeng Nabi Soleh kaum Samud teh bangkawara teu percaya ka Gusti Allah diutus ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam dibere mukjizat sakumaha kahayang masyarakatna tapi tetep bae mempertahankeun kakufuran sakumaha keur memeh ditungkan diturunkeun diutus Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam atuh disiksa ku Gusti Allah kabeh karana itu. Nah iya urang di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geus sabaraha siksa Allah anu ku urang karandapan kadeuleu tsunami teh gempa teh angin teh poek teh gunung teh eta kunaon ku sebab teu percaya ka Allah atawa ka hukum-hukum Allah ngalecehkeun ka hukum Allah. Geus biadab manusia teh diciptakeun ku Gusti Allah tapi teu percaya ka Allah dibere hukum ku Gusti Allah tapi nyeun hukum sorangan iya siksaeun anu mantap kurang hati-hati kuari masyaallah rempan das baheula nu mabok teh ngan digrogol doang di lapangan banteng di Jakarta tapi kuari manu mabok di handapeun Tanggalawi hareupeun 5 urang gigireun 5 urang baheula nu zina teh di Jakarta di Bandung kota gede kuari mah di lembur-lembur baheula manu maling teh copet ayeuna di bus kota Gamadi jeung sajabana kuari mah pamalingan di 5 urang baheula mah hayang nonton film teh kapan di gedungna aya gedung film kuari mah ieu layar film di babawa ngaji
layar film di bawa kiai nu mawana gede keur ngisi nonton film bae deh. Iya kumaha lakona. Hese kasadar baru dek jadi wali. Aya nu ngomong kieu malah mah kiai, asana kula mah lamun ka mana teu mawa HP teu betah lantaran asana paremun obam dabo. Eta kiai pohara jasa masyaallah. Lain pepegatan jeung makhluk, lain pepegatan jeung dunia. Endahan naon kitu ngaran nyieun jaringan. Tapi nyana dek ngembangkeun agama, ngembangkeun ilmu moal bisa. Ilmu Allah moal bisa pakai jaringan zahir, ilmu Allah mah make jaringan batin. Ta'alluq qalbu urang ka Gusti Allah. Deket urang ka Gusti Allah makin kapercaya ku Gusti Allah. Makin deket makin kapercaya. Di mana urang bus kadinya ayalah dina ma'rifatullah wa rasuluh. Allah geus percayakeun ka urang sebab dek dikukumahakeun ge nyana di bawah lindungan Allah. Lain make jaringan, make organisasi gaji supaya loba. Wow, pakai surat undang terus dihubungan capek ngajigos gitu. Emang ulah kena kiai gitu lain ulah ngan kena nyeri hate. Nyeun undangan 1000 nu datang 100. 100 ge jeung tihang aya 10 berarti 90. Capek maning diri urangna bersihan deketkeun ka Gusti Allah, pegatkeun urusan dunia, pegatkeun urusan makhluk eta mah hate. Hayu bae ka Gusti Allah makin mencrang herang blus indah teu meunang ngadenge tongtrong ngajung orenjag bae.